si Dayut keur naon euy? Nenggelan tengah cau. Wah, euy ieu mah. Ditempo. Ai ujang Dayut nuju naon? Nenggelan tengah cau. Ah, pusing aing ran tuh. Selingkuhan aku awewe ran, padahal orang geus pada motornya. Mobil, pokoknya geus sagala, kudu kumaha bingung ge. Bantuan tuh. Gampang yut eta mah. Pelet dukun solusina. Heuh, yuk, adi meureun. Ek mah. Yuk, Aing boga nu dukun terkenal yuk. yuk, Benar. ayo. Tenggelan deui. Ah, gitu. Ngempiaskeun yuk. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Aya naon ya? Kadar ya asa rada-rada curiga ya. Bah, kekencangan, tas diselingkuhi ya, Bah. Ya, bah, duh. Mantap pelet atuh nu jiku pokona mah alus. Urang hayang pisan ka awewe eta. Gampang atuh Jang. Hayang nu kitu mah. Ye, Abah lain sombong. Awewe nu kumaha wae ku Abah mah beunang. Hayang apa? Kek, ye. Abah boga. Tah, Bener, bah. Ieu pelet ampuh deh. bener ampuh ya Majang. Si Ujang teu percaya, tanyakeun heula ka tatangga-tatangga Abah. Sabaraha hiji kaboga Abah. Tapi dengan syarat dibukana di imah. Ulah dibuka di jalan. Kayak heula ya main bawa wae, ai amplopna mana? Oh, kenapa tuh? Tah, gitu. Seuk nya didoakeun ku Abah. Ya, bah. Siap Siap, bah. berhasil. Ya, nuhun, bah. Ya, Sambil ulang lain, bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa melet awewe nama euy. Duh. Sang sampura sugan we ampuh peletna deh. Hah? Pelet naon ieu mah? Deun pelet yang awewe ieu ujang usut we. Mah dukun teh cenah ieu teh. Hah. Tebal itu duh. Ripuh.